warahmatullahi wabarakatuh. Langkung tipayun urang manjatkan puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Tuhan anu Maha Esa, anu mana masihan hidayah sareng inayahna ka urang sadaya. Janten urang sadaya teh tiasa kempel dina acara ieu. Dina kayaan sehat walafiat. Amin. Amin. Para wargi sekalian anu pika hormat kusim kuring. Dina waktos ieu abdi bade nerangkan tema kebersihan. Nyaeta kumaha pentingna ngajaga diri dina hidup sehat jeung manfaat kajaga kesehatan. Lumana urang sadaya teh kedah atau wajib ngajaga kebersihan lingkungan sekitar urang. Sareng awak nyalira yen urang sadaya tiasa ngajaga kesehatan tina sagala rupi penyakit nu aya. Lagi kitu urang sadaya ge kedah ningkatkeun carana pola hirup nu sehat. Kanggo hirup urang sakalian dikawitan ti ayeuna. Siga nu pernah dijelaskeun dina salah sahiji hadis. An-nadofatu minal iman. Anu hartosna teh